Sedangkan kesenangan ruhani teh jauh lebih indah tibatan kesenangan jasad. Sebab kesenangan jasad mah hanya sakit. Urang ngadahar susu di dunia ieu mah amis amat madu, amis amat beak, liweuh ti koro geus eueuh. Ngadahar opor, ngeunah amat salila di dahar, beak ka liwat ti koro geus eueuh. Tapi kesenangan ruhani. Ulah-ulah kesenangan ruhani makrifat ka Gusti Allah, cacakan urang dibisiki ku kabogoh urang bae ge I love you. Eta masyaallah kadadengekeun we I love you, I love you. Cicing diharap I love you, I love you. Lembangan I love you, I love you. Kamar mandi I love you, I love you. Terdahar ngarokok I love you. Datang kakak sudut dari I love you. Kesenangan ruhani. Hese, kesenangan ruhani mah datang ka perem, di perem-perem tadaikeun sare. Tadaikeun sare. Geus tangkarak, geus tangkuk, geus jagigir, geus ngopi, geus teu bisa lantaran tadaikeun eta anu kadeuleut teh bibir bae. Bibir ngajepak bae kadeuleut. Insyaallah. Eta teh kesenangan ruhani ya Allah ya Rabbi. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, salila can kapanggih mah terus bae. Geus kapanggih lain cager lain cager, bakal datang ka dinya cager, balik deui puyeng deui. Eta ruhani teh kos kitu. Ieu keur carita apa pada makhluk komo ieu mah kaholik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Emang kesenangan ruhani nu mana ieu aya wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Eta teh bakal dibimbing ku Allah, dibere hidayah di ka Allah keun di alam dunyana secara syariat hasil Islam. Secara hakikat nanya makrifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunia keneh geus jadi surga bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagi wali Allah mah ieu dunia teh geus jadi surga. Batin. Ai puguh hirup mah handap penjembatan. Hirup mah kadang teu boga imah. Hirup mah kadang-kadang sumplang-campling tapi batinna geus jadi surga. Masyaallah. Iyalah makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Geus neuleuh ka Gusti Allah ku mata batin. Ai urang mah engke di sorga neuleuh ka Gusti Allah teh. Aya nu neuleuh teh sabulan sakali ka Gusti Allah. Aya nu ningali ka Gusti Allah saminggu sakali. Aya nu ningali ka Gusti Allah teh sapoe sakali. Aya nu ningali ka Gusti Allah teh sakumaha sakahayangna bae dipersilahkeun. Tah ieu teh kesenangan batin ketika urang nikmat di sorga. Bidadari aya, makanan aya, bubuahan aya, dan lain sebagainya kendaraan. Wah, hotel dan eta barang deuleu Allah eueuh nanaonan. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Aidi urang mah pan dipake sakali ka ditu na atuh nyolonong bae. Di akhirat mah parawan deui. Gusti Allah mah. Kitulah ngaranna eta bidadari. Urang keur cicing bae kieu teh, bae urang hayang nginum cai naon, ieu teh hayang teh cai susu, eta cai leumpang sorangan rahmat ngaranna. Surga. Kita kudu make paralon. Menang meuli di material ahut teu kudu. Langsung cai leumpang sorangan lain surga tuh pas kitu mah teh datang. Urang calanga saperluna ulang atau dek di gelasan saperluna urang. Urang geus henteu butuh cai ka ditu deui. Urang hayang cai nu tiis model di kulkas. Atuh kan di itu mah geus dicaritakeun ngan tiis we. Datang teh kudu make paralon teh kudu. Daratang sorangan. Geus teu kudu ka mana. Hayang buah anggur di ditu tangkalna tuh, di ditu tangkalna leumpang ka dieu manjangan eta pang-pangna datang ka urang. Dina hiji tangkal berbagai macam anggur, nu putih aya, nu koneng aya, nu hejo aya, nu leutik aya, nu gede, nu haseum, nu ambil. Apa kana geus haseum ge lain haseum cara di urang teu bisa dahar lagi. Geus seger, tinggal urang milih na bae geus beres tangkalna ka ditu deui. Hayang apel tangkal apel asup ka jero kamar. Ieu surga. Lumantak waliullah maka bayang teh eta we. Gembira di alam dunia.
Masya Allah, tah ieu ngaranna mantak dibahasakeun sorga mah tajri min tahtihal anhar. Eta teh hanya sakadar nginayahan, laleumpang cai di sekitarna. Eta teh indah urang ge nyeun sosorgaan, make cai, make empa, budak santri ge nyeunan empang deuk haol ka bae. Tah eta teh nyeun sosorgaan, tapi aya maknaan ngan di sorga mah geus teh nyaritakeunana. Ieu yang mata kabahasakeun ge fasayudkhiluhum fi langsung rahmat. Didamping rahmat wa fadli jeung fadl. Ta ieu fadl na anu kamari dicaritakeun mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatirun. Jadi berarti can pernah kadeuleu ku mata keur di alam dunia aya di surga mah. Dan pernah kadeuleu ku celi waktu di alam dunia aya di surga mah. Dan pernah kekertegeun di alam dunia di surga mah aya. Di dunia mah sakira semu doang lalagaan kemewahan anu lalagaan. Urang ngejar dunia ninggalkeun urang atau urang ninggalkeun dunia. Tapi di surga mah ieu aya fadl teh nu kamari teh mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Wala qatiru basari insan pernah dikeretekeun ku hate manusia aya di surga mah ieu lah fadl. Masya Allah. Nu mantak wani penting salat tahajud gen nu kadeulana bidadari. Bidadari we malam tahajud teh atuh takbirna ge lain Allahu Akbar bidadari. Salah. Teh gitu teh salah urang mah urang ye. Jadi ibadah teh ibadah budak letik. Kumaha budak letik? Budak letik muriang panas sales mah teu dibere obat embungeun dibere kurang bodrekin amis ieu mah teh amis ieu mah neng amis di mata dibere amis kakarak dae ngadahar obat ya heueuh amis padahal mah obat ngan diamisan abe dae tah ai kolot teh teu kudu diamisan dilekru ditaitan modar sia kolot jarana ge tah ieu ge Allah menyeun sorga yeun bidadari jang jelema nu kurang kayakinan tah dibere sorga geus kurang tahajudna ngajina sedekahna nu kadeuleu sorgana pan eta orok orok sama nu kos kitu mah tah lamun nu geus hebat mah geus hebat teu kadeuleu surgana teu kadeuleu narakana Allahna nu kadeuleu tah badeg dikasorgakeun deuk dikanarakakeun kumaha Allah bae dia nu boga nangan aing ngeuk ngabdi bae ka Gusti Allah waya salat waya ngaji waya zakat waya haji urusan ka sorga jeung ka neraka lain urusan aing urusan Allah teu hayang aing mah ka sorga ge teu embung aing mah ka neraka ge oh masalah aing mah pokona ibadah bae serius ituna eta kakarak nomor 1 eta kakarak nomor 1 asal mun diteangan ye ka Tangerang malah hiji jasa. Wadi sa Jawa Barat atau Banten moal aya kabeh ge sieun mentek ibadah kuno enggak surga ini. Sieun mentek neraka embung nongtong masieun ka neraka bugu aing. Kabeh ge kari itu bae. Ngan lumayan teh TK ge deureuh. 2 hiji rahmat, 2 fadl, nomor katilu wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Jeung Allah nuduhkeun jelema nyekel agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim bakal dituduhkeun dibimbing ka mana ilaihi ka Allah siratan mustaqima jalan anu lurus yakni agama Islam. 3 jadina hiji rahmat 2 fadl 3 hidayah. Rahmat jeung fadl babalikna kana kesenangan jasad tapi hidayah bakal babalik kana kesenangan ruhani. Sedengkeun kesenangan ruhani teh jauh leuwih indah tibatan kesenangan jasad. Sebab kesenangan jasad mah hanya sakitu. Urang ngadahar susu di dunia ieu mah amis amat madu amis amat beak liweuh ti koro geus ngadahar opor ngeunah amat salila di dahar bea ka diliwat ti koro geus eueuh tapi kesenangan ruhani ulah-ulah kesenangan ruhani makrifat ka Gusti Allah cacakan urang dibisiki ku kabogor urang bae ge I love you eta masyaallah kadadengekeun we I love you cicing dihareup I love you
Lembangan I love you, I love you. Kamar mandi I love you. Terdahar ngerokok I love you. Datang kakak sudut dari I love you. Kesenangan rohani. Hese, kesenangan rohani mah datang ke perem, di perem-perem tedaikan sare. Tedaikan sare, geus tangkara, geus tangkuk, geus gigir, geus ngopi, geus teu bisa lantaran tedaikan eta anu kadeuleut teh bibir bae. Bibir ngajepak bae kadeuleut. Insyaallah. Eta teh kesenangan rohani ya Allah ya Rabbi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, salila can kapanggih mah terus baik. Geus kapanggih lain cager, lain cager. Bakal datang ka dinya cager, balik deh puyeng deui. Eta ruhani teh kos. Ruhani teh kos. Ieu keur carita apa pada makhluk komo ieu mah. Kaholik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kesenangan ruhani nu mana ieu aya wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Eta teh bakal dibimbing ku Allah, diberi hidayah di ka Allah keun di alam dunyana secara syariat asup Islam, secara hakikat nanya makrifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunia keneh geus jadi surga bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagi wali Allah mah ieu dunia teh geus jadi surga batin. Ai puguh hirup mah handapeun jembatan, hirup mah kadang teu bogaeun imah. Hirup mah kadang-kadang cumplang-campling tapi batin geus jadi surga. Masya Allah. Iyalah makrifat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Geus neuleuh ka Gusti Allah ku mata batin. Ai urang mah engke di surga neuleuh ka Gusti Allah teh. Aya nu neuleuh teh sabulan sakali ka Gusti Allah. Aya nu ningali ka Gusti Allah saminggu sakali. Aya nu ningali ka Gusti Allah teh sapoe sakali, aya nu ningali ka Gusti Allah teh sakumaha sakahayangna bae dipersilahkeun. Tah ieu teh kesenangan batin ketika urang nikmat di sorga. Bidadari aya, makanan aya, bubuahan aya, dan lain sebagainya kendaraan. Wah, hotel dan eta barang deuleu Allah eueuh nanaonan kabeh. Eta kesenangan surga anu luar biasa. Mulai si wanita bubuahan, sandang dan pangan pokoknya mah geus kese nyaritakeunana ketika dah ningali Gusti Allah nu bogana kasenangan eta ieu kabeh nanaonan surga. Nanaonan urang dikiriman bae bolu ku kabogoh urang kue dibawa cincin dikiriman, cucu dikiriman. Eta dinana nenen we kurang, dinana nenen bah mamatuk babaturan nenek nyopot ulah ieu mah mustika. Cucur bae mustika. Usapan ku jana, oh ieu balik sa cucur-cucurna. Keur meujeunna dah roti aya, bolu aya, cucur aya, apa aya. Col bae ka Bogorna nyi Sarwiti. Assalamualaikum. Eta dipicel eta. Wah. Bolu kabeh cucur dibalangkeun jang sia kabeh. Aing mah deuk ka dieu bae nu nyieunna. Coba eta. Cucur eueuh nilean. Ketika Nyi Sarwitina di Cikupa bae cucur teu meunang ka pel-pelan. Mustika ieu meuneuk dinyak misikan ku aing. Sia teh kira-kira tetep moali dahar ku aing mah pokona mah deuk dihandapeun diteundeuna ge ieu mah handapeun baju umpang luhurna. Atuh sia mah kue. Pokona kue talaon teu kadeuleuk kue na ieu lain cucur ieu mah. Buatan nu geulis. Eta keur dinana-nana ge jol Sarwitina. Assalamualaikum. Dibalangkeun cucur tah jang sia. Eta teh kos kitu surga teh tah. Masyaallah. Mentak Ibnu Arabi ketika manehanana diangkat jadi wali, tadina ibadah, salat, tahajud, zikir dan lain sebagainya berangkatlah nyana ka Mekah. Kese bae ieu teh marifat teh geus teu dahar, geus teu nginum ala kadar we, dahar jeung nginum teu sare ala kadar we, sare teh hayang boga ilmu marifat. Begitu manehana perjalanan ke Mekah, di tengah jalan dibere ilmu marifat ku Gusti Allah. Nya ngirim surat ka babaturana, kula geus asup Islam nu anyar. Kabeh babaturan dari suratan bahwa nyana geus asup Islam jadi cek kada teh. Babaturan lah kaget, kan nyana geus Islam tieu baheula, tapi kok ngirim surat Islam anyar. Jadi cek jada teh Islam nu kamari mah sagala salat sagala sama Islaman. Nu nikmat mah ketika geus marifat aing geus asup Islam hakiki, tapi Islam na teh nu kamari mah lalagaan. Ieu urang kos kieu teh lalagaan.
Atuh lalagaan ieu mah cak itu. Tapi ulah aju lalagaan aing malah disebut lalagaan mau nonton TV bae. Lakian lalagaan ulah. Emang pangkat urang mah datang ka dinya ngan batur nu geus paripat ka Allah neuleuh urang teh cak kumaha mahasiswa neuleuh TK. Ya, budak TK atuh sahebat-hebat da TK atuh sabaraha TK? 1 tambah 1 2. Pagawean TK eta. Tuh kitu nya. Ya iyalah sata nu mawa ka dinya teh. Ieu adalah nu mawa ka dinya sakumaha tadi qad ja'akum bur. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang bisa diuk di dieu ngadengekeun ieu teh keur barang dahar rohani urang teh. Tadi memeh ka majelis barang daharna di ditu. Uduk wari ge aya nu bari barang dahar bae di belah ditu mah kulon aya kidul aya. Tapi nu di majelis mah ieu mah bener-bener keur barang dahar ruhani. Ruhani teh keur bener-bener teng kesina asup nilusup. Tah ieu teh burhan ngaranna. Kanjeng Nabi ieu teh keur nyorot ka urang. Kasakumaha kasorotna ku Kanjeng Nabi. Lamun kasorotna nomor hiji bakalna rahmat habajeun hidayah nambreg di dieu. Asa kadeuleu Kanjeng Nabi. Aya nu setengah-setengah atau setengah rahmat. Setengah fadol, setengah hidayah. Aya anu ner-neran doang, ner. Atau ner-neran. Dan mantap lamun mantap, ieu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Baheula di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat eta adalah agama teh Buddha jeung Hindu. Islam ada Buddha jeung Hindu. Ketika Kanjeng Nabi wafat, kemudian diteruskan ke para sahabat tahun 7 Juni tahun 1300. Tahun 1300 Masehi, berarti 700 tahun yang silam. 7 Juni, hari Senin datanglah seorang waliullah nungaran Ibrahim Asmara. Nyana boga dulur ngaranna Ishak. Ibrahim datang ka dieu ka Indonesia, tepatna di Jawa Timur. Jelema teh Buddha jeung Hindu. Aya raja anu maha kafir jeung maha biadab luar biasa, Kuntoro. Raja Kuntoro. Maha kafir, maha galak, maha gagah, maha biadab. Aya jelema nu kembangkeun politik, ngembangkeun ekonomi, komo ngembangkeun agama. Cak nyana tarung heula jeung aing cak Raja Kuntoro. Jol bae aya aya Ibrahim Asmara. Jada dakwah lalaunan jeung masyarakat. Aya intel bebeja ka Raja Kuntoro. Seorang Arab dedeg pangadegna kaset selalu make udang-udang, kadang-kadang di sakurudung nyana ngembangkeun agama anu lain. Di mana? Bagian tenggara. Bawa ka dia. Cek Raja Kuntoro. Dibawa ditewak daek bae Ibrahim. Daek bae. Di mana anjeun? Min Arab. Maneh teh ieu teh bapa maneh saha? Bapa kula adalah Jumadal Kubra, Muhammad Jumadal Kubra. Bapak aki mana sah aki? Aki kula Zainul Husain. Bapakna Zainul Husain. Bapakna Zainul Husain Zainul Kubra. Bapakna Zainul Kubra kedua sah? Zainul Alam. Zainul Alam, bapakna sah? Zainul Abidin. Bapakna Zainul Abidin? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain? Sayyidina Ali, Fatimatul Zuhra. Atuh siapa anak Muhammad bareng. Cak Raja Kuntoro. Iya nu ku aing ditunggu-tunggu cak yana teh. Taung jeung aing. Lamun sia menang, ku aing bakal dikawinkeun jeung anak aing. Tapi lamun sia eleh dibebek beak ku aing sia. Tapi tak lantaran jadi waliullah atuh tenang bae ku Allah bae. Menang alhamdulillah kawin berarti.
ewe atuh memang eueuh masalah tawali teh boga katenangan kos kitu teh ditangtangan ku Raja Kuntoro eta kalem bae cak raja aing geus sabaraha jelema anu ku aing ditangtangan ngusuk di dinya kada ku ieu tenang amat bangun raja rada sieun raja cak raja teh kapatina sia heula cak patina biasa ge nyana kok kain parung jeung patihna duar eta ngajotos teu daekeun datang eta ngajotos teh teu daekeun cak raja Kuntoro jotos sing bener atuh tuh teu datang ke kieu teu datang ngajotos di mana bae teu daekeun datang eta ku Ibrahim Asmara ieu keur carita min jihatil ilmu lamun min jihati sejarahna atuh loba tama tah ku Ibrahim Asmara ditunjuk dong guling sia golepak tinggal raja naji ke heula jadi ayo jadi aya bae sieun okot Abu Jahal sakitu gagahna ge aduh hareup jeung Kangjeng Nabi tetep bae ngaranjeun sieun Abu Sufyan sakitu gagahna ge jawarab geledegan neuleum ka Kangjeng Nabi tetep bae sieun jawara kawaliullah mah di tukang doang ngomongna geus hareupan eta boga si aing si mamaung nah, ini Raja Kuntoro lantaran disaksian atau ku para penggawa-penggawa malah sebagian rakyat-rakyat lagi nyaksian karena pertarungan Raja Kuntoro jeung Ibrahim Asmara lain rarasaan cek Raja Kuntoro aing daripada ieu gelut eleh aing mamaningan geus bae nyerahkeun diri bahaya ieu mah bahaya lain dirarasaan matana bangunna ieu mah geus dipeurehan ku kadong-dong bahanna. Aduh pencam mana cenah ieu mah. Lantaran teu make penca Ibrahim Asmara masa kudu cilak-cileuk doang. Teu make penca ai permainan di urang pan geus puguh cikaret, geus puguh cikalong. Besi teh segala kudu tak katetek bae. Eta pepecahan gitu teh geus teuing ku Ibrahim Asmara mangan didelek doang teu dilawan sautak setik kecetik teh maka lain rarasaan cek Raja Kuntoro geus kula teu kudu tarung jeung anjeun cicing di istana cek Ibrahim janji kumaha geus dikawinkeun jeung nu mana ieu anak anu ieu nu kadua ngaranna Murdani kula moal bisa kawin lamun teu asup Islam mangga asukeun Islam kawin rajana encan Raja Kuntoro encan berangkatlah dakwah Ibrahim teh ngan cek Ibrahim teh kula ieu kagok dakwah lamun bapak dan asup Islam kuari mah hiji jeung dua asup Islam salamet teh asup Islam dikubur ku kula we nginantu kiamat cek cenah ya ya Allah, nah iyalah seorang pendekar nu ngamimitian Islam di orang, ya otomatis raja langsung bae asup Islam. Sehingga asup Islam kekuasaan dibikeun ka Ibrahim Asmara, silakan. Ngan Ibrahim nak tawadu tetap menjadi raja mah abah bae, kula mah bergerak doang. Maka bergeraklah manehna tak nyeun masjid pong gede-gedena jelema 50% asup Islam saat eta. Ngan teu kaburu kabeh diislamkeun ka Jawa Tengah Jawa Barat, kaburu maot boga anak lah ngaranna Sunan Rahmat Ampel. Tidinya lah Sunan Rahmat nyieun pondok pesantren, boga santri 3, hiji Wirajaya, nomor kedua Abu Hurairah, nomor katilu adalah Ki Ageng. 3 tak boga santri teh. Aya deui nu nambah ge ulah aing mah boga santri teh 3 bae cak Sunan Rahmat. Kuari mah hayang paloba-loba santri. Paloba-loba kuari mah kiai teh mun boga santri 3 baralik sia, aing mah kajen teh ngojeng. Kiai teh tuh terus urang Sunan Ampel deuleu 3 boga santri. Ngan 3 boga santri dididik, mimiti dididik ilmu Islam, terus keimanan, terus kana keyakinan, datang ka dididik ku Sunan Rahmat teh dipendem 40 poe aya nu 100 poe. Nu 3 jelema teh ta lain lalawar eta mah.
Lantaran sunan rahmat teh dididik ku Ibrahim Asmara teh model kos kitu. Geus jana daripada loba-loba ngan ukur perebut berkat mendingan tilu bae. Jadi model ustad kuari kan perebut berkat lantaran teu diberi ilmu keyakinan. Asana aing mah mun teu ngariung teu dahar kan gitu tah. Teu deukeut jeung camat aing mah teu dahar. Mantap kadegetanana bool bupati bae ka ditu. Proposal we ta eta teh teu neuleuh sasakalana baheula Indonesia teh ayana Islam kumaha. Tah nu matak dengekeun ku jengkul sia teu kudu keuli. Bisi kaluar ti nu kenca asup di katu kaluar ti kenca. Nah, tidinya boga tilu doang santri. Maulana Ishaq dulu adi daripada Maulana Ibrahim. Datang ka dieu. Barang datang kampel Maulana Ibrahim atas aya ge Sudan Rahmat. Asar datangna. Nyana dibarengan ku dua anak, boga anakna hiji Sayyid Abdul Qadir nu jadi Sunan Gunung Jati Cirebon. Nomor kedua Dewi Sarah putra awewe nu bakal dikawinake ku salah sahiji wali sang. Nah, ieu barang datang asar keur berjamaah tiluan bae. Hiji Wirajaya, dua Abu Hurairah, tilu Ki Ageng Cak Maulana Ishaq tak ieu kakarak nyeun pasantren. Leuwih ti tilu gagal sia. Jaki itu eta baheula. Ayo urang mah pan santri teh menerima pendaftaran murid baru. Dari yayasan jeung lembaga ieu pondok pesantren ieu. Proposal ka mana. Jadi teu akur jeung ilmu kawalian. Atuh urang mah boga ilmu tilu jadi datang ka yakin ditungtun berkat yakin eueuh. Maulana Ishaq datang beres salat asar. Assalamualaikum waalaikumsalam. Silih peluk guys. Terus bejaritakeun keayaan, ieu abah mah baheula kitu. Biasa ramah tamah. 3 bulan diampel cek Maulana Ishaq kulainan deuk ka bagian tenggara Jawa Timur ka dieu. Deuk ka mana? Ka hiji daerah Blambangan. Datanglah kadinya. Wah, Hindu jeung budak. Titip ieu anak. Nu ngaran Abdul Qadir jeung Siti Sarah budak keneh. Mun mangga Iti terus tah pasantren teh tidinya teh 3 murid tapi terus kembangkeun muridna. Ke laporan, ke dakwah, ke laporan, ke dakwah, ke laporan. Geus ulah waka dicaritakeun ilmu nu 3 urang nyaritakeun Maulana Ishaq ka dieu ka Blambangan teh. Dakwah asal dakwah ditimpahan ku Buddha, asal dakwah ditimpahan ku Hindu. Terus ditimpahan munajat ka Gusti Allah. Jol Kanjeng Nabi Khidir alaihi teu kanyahoan bahwa sugan teh lain Kanjeng Nabi Khidir. Jadi encan terlalu hebat waktu datang ke Indonesia Maulana Ishaq teh ilmuna. Encan datang ke tahapan Ibrahim menjadi kakakna. Kakarak jadi solihin doang. Cek aki-aki dakwah teh atuh ulah konyol. Daripada paeh keur dakwah atuh mani nungtut ilmu heula bae. Kudu ka mana abdi ieu nungtut ilmu. Tah, dibere. Tek zikir. Di mana abdi ngawiridna tuh di Gunung Selangu. Di Gunung Selangu naiknya ka ditu. Datang ka iraha abdi ieu zikir teh, datang ka banyu nu aya di dinya wangi. Datang ke banyu, nyaon teh bangun banyu. Datang ke banyu di dinya wangi kakarak turun. Lamun banyu can wangi ulah waka turun. Zikir yana di luhur Gunung Selangu teh terus 1 tahun 2 tahun can wangi-wangi teh banyu. Ka 2 tahun datang deh aki-aki zikirna. Ulah boga perasaan kumaha, nu boga rasa zikir ge Allah bae, ulah maneh. Serahkeun sadaya dada ceuli maneh ceuli Allah, mata maneh mata Allah, jasad maneh jasad Allah, gerak maneh gerak Allah, ruh maneh ruh Allah. Sok kitukeun gerak. Dikitukeun ku nyana ieu mah nu zikir teh Allah bae dan urang mah heula keur carita bae heulana. Ulah aju kikituana. Ingat deh heulana, ki aju kikituanan lain tungtung mah boga karomat jin newo-newo nu datang. Ulah, ieu mah keur carita batur ka guru teh modal kasih 3 tahun, seng banyu-banyu nu aya di dinya wararangi, makanya anda nyebutkeun Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi. Datanglah ka kuari ngaran lembur eta, lembur banyu. Nah, urang Banyuwangi na gitu nyaho.
Wari aya di dia ieu tah, urang Banyuwangi nu ngararaji di dia. Urang seri nya seri mun ditanya jeung seri kenu seri. Gumuyu ge iya, weruh teh boten. Iku weruh gua gumuyu. Ya ngagumuyakeun wong kang gumuyu. Ya boten apa-apa lah. Caritaan lagi Banyuwangi. Tajara teges bunga luar biasa lantaran banyu geus wangi, geus datang berarti ciri kamaripatan geus aya. Leus ciri jabaulana Ishak teh bunga amarwata suta. Jo bae aya sayembara. Cek Raja Belambangan saha jelema anu bisa nyageurkeun putri kaula Dewi. Ya, kitu Sekar Dadu maka bakal dikawinkeun jeung anak kula jeung dibere kerajaan Saparo. Eta nya di luhur gunung seri. Iya, berarti dakwah ya jadi ku ieu. Masyaallah. Turunnya nah ke Belambangan berhadapan jeung raja. Ternyata ngagoler anakna Dewi Sekar Dadu. Ieu teh geus berbagai dokter, geus berbagai dukun, berbagai tabib. Luar jeung dalam negeri nyana geus ngutus jin jeung sagala rupa tita nyageurkeun teh cageus. Saha nu bisa nyageurkeun saha bae pokona dibere saparo kerajaan kawin anak kula nu ngaran Dewi Sekar Dadu. Nyana munajat ka Gusti-Gusti jabanyu ge geus wararangi cak nyana. Manya awak kula teh diwangikeun ku Gusti dengan mukjizat para rasul karomah para wali. Bere atuh abdi kukucuran karomati para wali. Jabukti geus jata abdi teh ieu geus ngawangikeun banyu nu aya di sekitar ieu. Malah ku abdi teh diganti ngaran sekitar ieu mah disebut Banyuwangi bae. Jadilah Banyuwangi. Sok mana nomor yang tah ieu. Langsung zikir ka Gusti Allah. Terus ruhanina dipetakeun teng seperti aya bantuan. Ragap tapi ulah antau. Timimiti dina sirah cuk kitu karomahna so ragap tapi ulah antal berarti dikieukeun datang ka suku na jempol eta Dewi Sekar Dadu kudang alhamdulillah eta raja kaget aja ibu budak hebat amat kieu ilmu lah dan dikieukeun doang teh ngentek ke lamun dirembur aya nu muriang kitukeun ku urang. Cak urang lembur nu edan anyar ye. Kitulah wali Allah Subhanahu wa taala. Set budan tidinya langsung ditikahkeun diasupkeun Islam. Islam bapa nama henteu Raja Belambangan. Suk Islam kawin. Terus jadi diberi separuh kerajaan, tidinya lah nyana dakwah. Terus di Banyuwangi dakwah. Alhamdulillah jelema arasup pisan nyeula masjid musola, majelis taklim. Terus anak buahna loba ngajar. Ngan singkat luar biasa. 7 bulan keur hamil Dewi Sekar Dadu nyana teu kuat aya ngaislamkeun mitoha. Datanglah ka mitoha. Sanggeus datang ka mitohana diajak asup Islam, cak mitohana anak aing los ku sia bawa, tapi aing kudu ngajak ka aing mah teh heulanan. Tahun sia jeung aing. Ieu raja biadab jasa pan baheula mah raja teh kos kitu tah. Percis kos. Umar mau diteruskeun lah pokona mah. Raja-raja teh keur itu. Masyaallah. Cak Maulana Ishak ieu lawan ulah tetap munajat nyana ka Gusti Allah begitu munajat ulah dilawan tah ai jeung wali mah kitu antara maju jeung mundurna kumaha ilhamna urang mah pan demo teh pokona asal aya duit bae berangkat geus tanya ka hitut bau ieu Maulana Ishak mah padahal mah wawanena anu luar biasa wani jeung raja teh lain wani leutik-leutik wani jasa komo geus dibere saparo kerajaan geus gabogaan kekuatan raja berarti Maulana Ishak raja ngan minantu jadi raja lantaran dibere sabelah kerajaan sebelah Belambangan dibikeun kabeh ka Maulana Ishak lantaran manehanana ieu ilham jangan ngalawan raja nyare kanan antep kadek ini sia
Ini inditlah Maulana Ishaq. Indit deui ka lemburna ka ditu munajat ka Gusti Allah. Datang ka iraha abdi ieu kudu balik deui ka dieu ka Indonesia. Kebenaran ka 8 bulan wabah loba jasa penyakit anu mbuh teu bisa kabendung. Isuk penyakit sore pae. Sore penyakitan isuk pae. Luar biasa. Nurutkeun cek ilmu kerajaan ieu adalah pembawaan orok anu dikandung ku Dewi Sekardadu. Dumatak nyana geus gabe-gabe ka anakna sia deuk Islam terus sabodo deuk henteu ge sabodo. Awas lamun orok lahir ka dunia anak sia icaeun sia mun teu dipikeun dibunuh jeung sia-sia. Itu raja teh baheula mah ngabogaan ilmu gaib da modal koskara itu. Hitung-hitungan kebudaanana jeung kahinduanana eta orok. Datang ke 8 bulan bolosot lahir ke dunia. Lantaran utusan Raja Ayah, ikan dibungkuslah ku Dewi Sekardadu rapi diasukeun ka peti persis kos Kangjeng Nabi Musa. Bawa ke laut, bawa ke pantai Banyuwangi dulu dibawa ngangkleng cerik Dewi Sekardadu balik ke imah. Tekuat neuleuh anak, tetapi tiba-tiba aya kekuatan batin, cak batinna teh ulah dicencerikan sebab etalah anu bakal neruskeun perjuangan bapa maneh. Masya Allah. Ya karena itu tah ilmu kewalian teh kok karena itu. Atuh bunga Dewi Sekardadukeun. Bapa maneh teu bisa neruskeun lantaran eueuh izin meureun anjeun nu bakal neruskeun cerik di jero kamar ku bunga lantaran geus aya ilham. Terus deh ngangkleng orok datang ke Gresik. Di Gresik dirinya kapanggih ku seorang janda kaya ngaranna Nyi Ageng dibawa ka imah. Sanggeus dibawa ka imah, bunga amat dididik, digede, jadilah Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik teh putra Maulana Ishaq eta teh nu tadina ngangkleng di laut. Kos kitu teh Sunan Gresik teh eta teh ngaranna Ainul Yakin atawa Raden Paku, julukan Raden Paku panjang mun dicaritakeun heulanan. Ieu mah Ainul Yakin lantaran ngabogaan kayakinan geus datang kana Ainul Yakin, pangluhur-luhurna yakin. Ainul Haq, ilmu yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Nyana dibere julukanana Ainul Yakin eta teh Raden Paku. Eta teh Sunan Gresik putra daripada Maulana Ishaq. Jadi berarti anak raja. Geus raja aja di situ di Gresik teh Sunan Gresik teh jadi raja lantaran anak raja. Sunan Rohmat anak raja. Tah Abdul Qadir teh Abdul Qadir. Jadi di dieu tah Sunan Gunung Jati anak raja Maulana Ishaq berarti. Jadi ieu teh kabeh sunan wali sangan waya di urang ieu adalah raja kabeh. Mun dicaritakeun moal anggeus saminggu. Raja kabeh anak raja tah. Beres ceritana terus nyana jadi raja di Gresik. Sunan Rahmat sesepuh na ieu pupus. Geus mencitak wali sangan nu aya harita teh geus jaradi wali sanajan ngarorakeun. Jadi ieu suara Islam geus menggema ngan encan mendunia saat eta. Eta teh tahun sekitar 1300-an, berarti kadieuna tahun 1350-an. Tah eta Masehi, berarti 700 tahun yang silam. Begitu maot, musyawarahlah ayat 40 wali Allah hadir saat. Ketika Maulana Sunan Rahmat Ampel maot, nah ieu 40 waliullah nu aya di urang 7. Sekitar eta aya deui nu teu termasuk wali sanga jumlah 20, nu ti luar negeri aya 20 hiji 40 hiji waliullah. Musyawarah netepkeun seorang raja jang ngadirikeun jang ngageugeuk Indonesia ngadirikeun Islam. Maka ditunjuklah Raden Patah Demak. Eta teh di beatna harita, di beat ketika Sunan Rahmat maut, di beatna Raden Patah. Cerik embung-embungan ge tetep bae. Raden Patah teh eta teh julukan ngaranna mah Hasan, boga adi ngaranna Husein. Tah eta teh anu kaditu ka Kalimantan, panjang heula dongengna. Ngan bapak lantaran Maulana Ishaq teh, Maulana Ishaq kawin tah ieu geus kadinya bae jadi Raden Patah teh ngaranna mah Hasan.
ai adina masantren sarua di Raden Sunan Rohmat ngan adina mah terus di Ampung Raja ku Majapahit di dieu teh. Nah Raden Hasan mah patak teh dijuluki manehanana dibeat kita jadi raja. Embung ge daek bae terus jadilah raja. Mulailah tidinya bergerak didukung ke seluruh wali-wali Allah supaya ngembangkan agama. Dakwahlah terus Jawa Timur, Jawa Barat, tadi Jawa Tengah, Jawa Barat, tadi Syarif Hidayatullah. Insan aya Banten mah harita teh lantaran Maulana Yusuf naleutik keneh kakarake keur dipendem keneh Maulana Yusuf di kamar teu meunang kaluar-kaluar salila 7 bulan. Jadi ngadidik anak teh kos kitu urang mah ngadidik anak teh dibelikeun es krim, somai, PS, wari geus baroga HP diceuli hiji di irung hiji. Jadi sekarang teh kumaha ngembangkeun agama lah teh. Urang mah aduh asana jararau jeung daenon gitu ngaranna jeung masa kewalian. Tidinya lah bergerak dek masa keemasan Islam mendunia saat eta Demak Tinto terkenal mendunia di bawah Raden Patah. Mantak lamun urang maca didinya di Masjid Demak ukiran-ukiranana ngan hese lamun maca ukiran Demak kudu aya darah seniman tina bahasana jeung ukiranana jeung soko-sokona. Soko teh hartina kitu tihang-tihangna nu kuari geus diganti aya kemonesan-kemonesan jeung kaahengan ketika ngabangun masjid eta teh lantaran ieu taqarrub heula ka Gusti Allah. Kita mawa hiji-hiji wali, kita mawa tihang kadinya, bari dibawana teu meunang dipanggul kuduna make jeung datang sorang. Jadi Pangkal Jati, beresan untuk hiji wali. Nah iyalah dengar kekuatan ilmu na dikirimkan ka ditu sakumaha Presiden Saddam Hussein ngirim sekap. Jadi kirimkan, jadi dihadiahkan bismillah berangkat sorangan eta ka Demak. Luk kita ya surat nadunya kiriman Raden Syahid. Ibadat luk kiriman Raden Syahid. Kiriman Syarif Hidayatullah. Kabeh tinggal hiji deui kakurangan. Tinggal hiji deui kakurangan. Tak itulah caritana. Nah iyalah jadi berarti kitu Gresik putra raja, Ampel putra raja, putra raja. Terus tadi Syahid Raden Syahid ieu putra raja. Kadilangu kabeh ieu teh putra raja. Syarif Hidayatullah raja. Jadi raja-raja nya jadi wali, nya jadi raja. Kurang mah RT acan nya hese deh urang. Bisa balik. Jadi ieu teh urang teh keturunan gitu. Ulama-ulama teh moal kaluar di Maulana Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishaq. Tidinya lah nu 9 wali teh patula patali anak, patula patali minantu, teu jauh tidinya kabeh oge. Jadi kita teh rombongan keluarga ti 2 keluarga wali sangat teu kaluar tina Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishaq. Terus kadina anak incu moal teger agama lamun lain dicekel ku turunan-turunan Kangjeng Rasul. Tetep bae kudu ku para habaib ngan anu nurus kana pangkat wali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ala kadar cerita ieu nun neruskeun qad ja'akum burhanum mir rabbikum geus datang ka anjeun burhan seorang nabi, seorang rasul nu ngaran Muhammad. Diteruskeun ku anak incuna burhan teh. Nu mantak masagi sagala rupana. Perang siap, gelut siap, ngajampe siap, dakwah siap. Geus kekuatanana teh geus luar biasa lantaran boga kayakinan. Di mana anak nancan ngabogaan keyakinan cabot dididik deui ku bapana. Wakan dakwah ya ai kuarina, kuari anak leutik keneh titah dakwah disebut pidaci. Dek balandar kumaha tuh jadi udah ada orok. Anu ngadengkeunana nu geus wisan. Pan oplok kabeh. Oploan wisan apa oploan pidaci. Teu kula baca tolol kabeh ta Mas. Anu geus wisan. Lalu dakwah budak. Atuh budak tah tujak-tujuk da sabira orok atuh. Jadi geus kos kitu kabeh. Teu bareres.
Nah itulah Maulana Ishaq mah henteu balik deui ka dieu, maotlah di ditu, tinggal aya keturunan-keturunan hungkul, terus ka dieu nupang sepuhna adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Terus gagaduhan putra ieu duka Banten Maulana Sultan Hasanuddin. Tak iyalah Maulana Hasanuddin ya lain bantrak-bantrakeun ilmuna. Lantaran nyana dididik ku Syekh Syarif Hidayatullah waktu dibere ilmuna di Masjidil Haram di dieuna diasupkeun kana kantong jasa berangkat ka ditu dibere zikir yang 9 doang ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres kita balik deui ka dieu sorangan hiber cek Syekh Syarif Hidayatullah deuk kumaha hiber baca zikir 9 kali ulah napas dibaca zikir 9 kali ulah napas eta di Mekah hiber ka Banten ka dieu mantak warigesnya ulama orang mobil kayak balik. Ayo coba berbaca la ilaha illallah 9 kali coba. Aja dedengkean gigituan. Masya Allah. Saya cerita wali waya di urang bae ieu min jahatil ilmuna lain min jahati. Engke bareng jeung sejarahna. Geus engke Syarif Hidayatullah nyekel ilmu tarekatna naon aya teh aya data-datana. Wali nuka mana moal pas data-data. Syekh Maulana Hasanuddin nyekel tarekatna naon ngembangkeun di Banten teh aya kabeh nu mantak wari teh putus. Tarekat Syekh Maulana Hasanuddin kajenting di bagus di Banten putus. Lain lalagaan putus, sok gede tu bagus mana bae ilmu Maulana Hasanuddin putus. Mantak eueuh gemah. Kok bisa nyahok itu kan ditulis. Lamun aya muridna ditulis, mun aya muridna ditulis. Tah, datang ka Kiai anu eueuh geus ka dieu teh. Lantaran hese neangan si murideunan. Di Sunan Ampel nyekel tarekat naon ka mana loyogna Sunan Kudus. Nah ieu teh nyekel tarekat naon sa ka mana loyogna. Aya kabeh ge. Kemudian Raden Syahid Sunan Kalijaga. Nah iya tarekat naon ka mana loyogna ieu teh ya nu araya di urang teh kaluar ti dinya kabeh oge. Mantak da bae ayalah anu anyar datang ka urang dibawa ku Syekh Abdul Karim. Ti Kiai Ahmad Khatib Sambat ialah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah eta dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten mah putus Banten tarekat Syekh Maulana Hasanuddin diganti ku tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah larina ka dieu ka Banten. Terus berkembang nu ka Cirebon aya nu ka Garut aya hanya 3 jelema baheula teh terus dikembangkeun di dieu kuari ge geus termasuk putus lantaran neangan muridna ketika baheula Said Abdul Qadir teh mazantren di Sunan Rahmat eta teh terakhir kumaha ieu teh konsep supaya ieu agama maju hiji bae ulah hayang dibere cek Sunan Rahmat ulah ngarep-ngarep dibere putus pepegatan jeung dunia jeung jelema ulah aya di jero hate hiji be nu aya ngacik di jero hate teh Allah bae sakitu tah eta lamun bisa eta kembangkeun agama di mana bae mun can bisa eta kajen ku kumaha ge sia ngembangkeun agama mengpele teh eta teh hese datang ka kuari teh lantaran eueuh nu pernah bukakeun sejarah pesantren mah kitu tah terakhir Maulana Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah eta Sunan Kalijaga teh pita guru kadinya. Syarif Hidayatullah na sepuh teu narima cekna. Ieu mah aya hiji jelema ngaranna Said teu narima barang dibejakeun keturunan anu oh ieu mah dulur asup ka dieu. Sakarak dididik ta eta teh perpaduan ilmu nu ti dituju ilmu nu ti dihijikeun memantak luar biasa Raden Syahid. Nah, Sunan Kalijaga menyanyi bisa, ngawayang bisa, nyanama terus dakwah bisa. Tah eta teh tidinya. Jadi ngalalakon kula menyaritakeun wayang hiji-hijina wayangnya. Lantaran atuh tidi itu da aya di ilmu kawalianana tah. Ieu teh ngaranna teh tinimitina kitu aslina. Kemudian hiji di negara naon karang-karana? Atuh sia mah datang tonton meureun jadi nyaraho. Geus lamun dina ilmu pawayangan mah diganti ke ngaranna diganti Kanjeng Nabi Adam ke boga anak ngaranna teh ngaranna kitu lain ngaran anu biasa ngaranna
terus datang ke Arjuna, datang ke Semar, eta teh wali ngan diganti ngaran di ilmu pawayangan. Kitu teh aya Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening, eta teh anak Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam boga ngaranna anakna Sang Hyang Wenang. Boga anak deui ngaranna Sang Hyang Wening. Boga anak deui ka dieu ngaranna teh Ngastina. Boga anak deui ka dieu ngaranna Arjuna. Boga anak deui ka terus eta teh ngaran pawayangan ngaran-ngaran landihan kawalian. Oh, ti ditu udah coba teangan dina sejarah Kangjeng Nabi Adam boga anak ngaranna Sang Hyang Wenang jauh. Boga ngaran Sang Hyang Wening jauh. Eta mah teh lamun teu nyaho dibahayaeun kos kitu teh. Dihadiahan ku urang ila rugi Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening. Ai nyaho mah ti ditu asal usulah. Oh, yang lamun teu nyaho ulah. Bahaya kan udah datangna ke nya. Aduh. Dah gitu, dah ieu terus teh mun dicaritakeun Gus Dur tina Jakat Tingkir, mantak nyana ketika ngobrol di Jakarta, tak bae ngobrolkeun kula, itu saudara saya. Kageteun, malah orang Tangerang diajakan ngobrolna, itu saudara saya. Tidak lihat itu saudara saya, Kiuci itu saudara saya, kira-kira. Bingung. Lantaran atupan Kiai Bapak Gus Dur masa Kiai Wahid mah putra Kiai Hasim Asari nyarahun turunanana ai ka dieu nembusa ka mana teh nyahoun nyana tah Gus Dur mah langsung teng darah biru kerajaanna dihijikeun ku nyana itu saudara saya nyana nyaritakeun di Banten saudara aya dua cek nyana teh tah barang tek jar rampung. Nah, gitulah jelema-jelema anu luar biasa teka luar tina ruang lingkup wali sanga kabeh. Luar tina ruang lingkup wali sanga jadi ngan moal kuat. Tak gitulah nu mantap ieu teh bakal aya deui engke bakal aya nu jadi raja kuari keur modina dididik. Ieu turunan teh Jakat Tingkir kan. Urang mah nyaona Jakat Tingkir teh di film sih. Saha nu bener Jakat Tembung Jakat Tingkir teh nu bener sah ieu tidak sejarah kewalian ke iraha bae ku kula dibongkar ira tak nah ieu teh julukan-julukanan mentek Arjuna teh Semar teh kemudian Sami Haji teh kemudian si Cepot si Gareng si Udel eta ngastina teh dari negara aslina mah ngaran jelema wali ngastina teh ngan kulantaran manehana nama istimewa jelemana keur waktu hirupna tah aya dongeng ngastina teh mantak je mah nonton bae teh jauh ti dituna lah kerja nah anu mantak dicaritakeun minggu hareup bakal nahaol poe Senin poe Salasa kula insyaallah bakal zarah keliling wali sanga nu tadina 2 beus kuari geus aya 7 beus bakal ngadaharna kumaha eta 7 beus keliling wali sangang kayak kaditu kadang-kadang kula sok dongeng kadang-kadang ngaimbung atuh teu bae ieu bae kuari dicukupkeun ta dongeng wali sanga ala kadar kos kitu. Terus sejarah kepesantren mah moal kaluar ti wali sanga asal kaluar ti sejarah wali sanga dikutuk sebab geus aya ti dituna wali-wali teh ieu nyumpahan mantap kula osok harenges bae ge ka kiai-kiai anu ngangsong-ngangsongkeun proposal kena sumpah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun sote ulah keterlaluan teuing bae. Tak tadina mah teu pati dijelaskeun. Ieu teh boga sumpah geus ngembangkeun agama melalui pondok pesantren salaf kudu ulah kos kitu kudu. Kena sumpah terkutuk bahala. Bahayana luar biasa. Ieu mah doa wali Allah di urang. Moal gede agama di urang dicekal ku kiai-kiai salaf nu kiaina selalu kos kitu. Sumpah-sumpah ge jelas. Eta aya 10 bahasa waliullah di antara kalimusodo. Kalimusodo teh sok aya di pawayangan ge. Eta teh senjata wali di antarana kalimusodo. Leumpang ka mana bae ge kudu mawa senjata kalimusodo. Kalimusodo. 2 kalimat syahadat diganti kurang Jawa Raden Syahid ngaranna jadi kalimusodo. Aya 10 bahasa wali nu di Jawa. Insyaallah kayak kukula hiji-hiji dan naon aya kabeh ge. Nah, ieu di ilmu sejarah kewalian kabeh ge aya. Tinggal urang nyawa tah nu ngageugeuh Banten bae ge urang asup ka Pasar Rau di dinya teh aya nu gaib kudu salam heula. Itu asup ka Kesultanan kudu aya kula sok dongeng bae ge sarua ka Cirebon ge. Nu ngageugeuh na teh
Ngan nyana kuari keur ceurik bae. Sababaraha kerajaan gaib kuari ceurik lantaran kita disampaikan kuari ieu ka umat kok kararieu amat ieu kiai-kiai da isa ka sakitu disampaikan. Tekdas sampaikeun sakitu doang tah geus puguh pamarentah ieu kiai-kiai kok kararieu amat. Careurik ieu teh gaib kerajaan careurik tah ieu teh kunaon kararieu. Matak bekiciut bae, bekiciut. Ulah diharapkeun agama selama kiai na teu boga keyakinan anu luar biasa ka Allah Subhanahu wa ja'akum burhanum mir rabbikum. Geus datang ka ranjeun kabeh burhan yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nurunkeun kaulan wagung karanjeun kami nuran mubina kana cahaya anu nyatayane Al-Qur'anul. Cukup atuh jang utak natik politik, cukup atuh jang utar atur ekonomi, cukup atuh jang utar atur budaya. Quran kitab nu langsung tinu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah Quran teu pati dibaca-baca tapi Belanda, buku Amerika, buku Rusdi dan lain-lain sebagainya. Kusu amat bacaanana. Eta teh da Quran mah teu kaharti, atuh lamun teu kaharti teh cak Allah kudu ngarti. Atuh dia sia get baheula teh maca Quran teu ngarti, pang sakola sia jadi ngarti, atuh supaya ngarti sia kana Al-Qur'an. Mondok atuh berarti geus urang teu mondok teh doraka kabeh. Lantaran teu bisa maca Quran, teu bisa ngahatikeun Quran. Cak Allah, sabaraha aing mere umur ka sia? Hah? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dipake naon datang ka teu bisa maca Quran acan sia? Hah? Apakah aing salah ka sia mere umur 60 haju ku sia digunakeun kan nonton TV doe? Hah? Tuh salah ka aing, ngadok sia ka ditu. Deuk kumaha urang teu berdaya? Salah urang umur 70 tahun teu bisa maca Quran. Mata keret datanglah aing mamaca Quran teu bisa ngahartikeun teu bisa aing mamaningan ngadengekeun bae geus cilok waca Quran keneh balik mawa udut oh masalah. Saya geus ku ngadengekeun geus alhamdulillahirabbil alamin sadar diri maca aing teu bisa lamun bisa baca teh Quran teh ulah datang ka eleh jeung majalah kok aing maca majalah mah daek maca Quran daek kok aing maca Quran teu daek sih tanyakeun ka diri urang goblok amat siawak diberi umur diberi kesempatan diberi harta diberi nyawa diberi sehat teu daek maca Quran goblok siawak atuh nyarekan awak urang atuh cak Ibnu Arabi keur neuleukeun jelema keur ngajegeran kuda cepret ibu naon ieu kuda nakal matak ieu kuda cepretan coba kadi cek Ibnu Arabi teh coba kadi eta pecutna da dilawan ka dieu dicekelan pundukna eta si jelema kunyana dijegeran jeger padahal naon dia kiai jeger geus gogoleran geus kunaon abdi ieu kunaon salah naon mendingan nyepretan sia daripada kuda. Emang kurang gitu? Kuda mah dicepretan ngan nakal doang. Sia mah tedek salat ka Allah nakal. Mending kuari. Sakjana oge sih. Itu waliullah mah. Masya Allah luar biasa ngadidik muridah teh seperti eta. Namun kuari kukula di jegeran atau bahan kula dilaporkan ke polisi. Si uci cenah nampilingan aing laporkan ke polisi. Padahal mah keur dididik. Jeger sia bungan tedek salat. Jeger sia bungan tedek zakat. Jeger. Terus kieu coba, polsek. Oh, ai bagala balain kieu kurang dia kiai, kunaon dia? Bongan sia teu daek salat daripada sia nyepretan kuda nu ngakal mending sia lantaran sia ngakal ka Allah. Tuh nurut tah murid bagala mah kok kitu teh nurut. Murid kuari coba, oh ngejubrukeun guru tadi. Tuh nu sadar murid kuari mah kada itu mantap kula lagi atuh bung nampil mumbung lah daripada nampilingan murid mending nampilingan urang deh sorangan nampilingan tuh ya Quran coba Masya Allah kunaon ieu ditoler-toler padahal ketika kurang dibaca kemudian dihartikeun luasnya luar biasa deuk nyaritakeun naon ketika kurang dibongkar sejarah nu baheula zaman Kangjeng Nabi Ibrahim zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa datang ka musyrikin munafikin Yahudi araya kabeh dina Al-Qur'an
ketika nyaritakeun perpolitikan aya kabeh di Al-Qur'an, ketika nyaritakeun perekonomian aya kabeh dina Al-Qur'an, bener batil kabeh. Neuk bacaan kitab mana deui atuh, cukup ya nurum mubin. Atuh baca naon dibaca boleh. Masya Allah. Karena kadituna fa'amal ladzina amanu maka anapun jelema nu ariman urang ieu urang. Alhamdulillah rabbil iman ka Allah wa tasamu bihi nyekelan ka Gusti Allah, nyekelan ka Gusti Allah teh nyekelan aturan-aturan Gusti Allah nu diatur ku Al-Qur'anul Karim. Tah, kalau dia pemerintah mah saparo, nyekelan saparo henteu saparo. Anu lain pemerintah mah nyekelan ge henteu dibaca ngan nyekelan doang. Bukan dikelan tapi beli dibaca dan dia orang mah hayang wa'tasamu bihi nyekel pageus cak Quran haram cak Quran halal cak Quran makruh cak Quran cak kumaha Al-Quran we geus wa'tasamu bihi teh kumaha cak Quran geus tawar menawar cak Quran ulah henteu cak Quran wajib ya cak Quran sunnah geus tawar menawar wa'tasamu bihi tah ieu jadi bolos mutlak Al-Quran teh ayat tawar menawar. Tuh sama sekali. Nah, lamun jelema iman ka Allah, nyekelan ka Gusti Allah Al-Quran dipake fasayudkhiluhum fi rahmatin. Jaga di akhirat bakal diasupkeun ka surga Allah nu pinuh ku rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin jaba di ituna wa fadlin dibere fadl ku Gusti Allah ya ne mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Bahkan wa yahdihim ila ilaihi siratam mustaqima dibimbing ku Allah ilaihi jika Allah kan diberi hidayah menuju siratam mustaqima di dunia beragama Islam bersyariat lantaran orang ngaji cinta ke Allah naik bertorekat lantaran norekat mah bener naik deh berhakikat ialah hidayah ngarana di dunia kene geus jadi surga. Oh, mau di akhirat mana mataknya nama paeh jeung teu paeh teh akur bae lantaran geus jadi sorga di dunia na mangga nyangakeun ka Gusti Allah sadaya-daya. Mantak wali mah lain mah tapi yantakiluna hanya pindah alam doang. Mantak urang make hadiah ka para wali Allah teu maot wali mah mantak waya apa waya anjab. Tah eta waya sadat eta teh teu maraos cenah mah atob anjab sadat deung sajabana rijalallah ibadallah. Nah eta teh gisuna nah eta teh lantaran teu maot mantak dijieun lah si teh siran si Abdul Qadir rijalallah ibadallah gisuna ayeuna kore urang maca salamna aya salam-salam khusus teu maot mantak sering wali Allah mah ketika assalamualaikum ya aulia Allah jol Waalaikumsalam. Datang ke dia ngobrol. Apa kabar? Ya sabar. Mantak aya nu sok wawalianan. Oh keur eueuh cenah gori mah. Urang balik dikeun ka mana? Nya keur ngabaso jeung wawalianan cenderungkeun abak huluna. Diajak wawalian eueuh cenah nya sepi di dieu na ge. Mun aya nu kos kitu lah. Sajan kumaha ge ulah beng geus. Sebab cilok dedeja no kos kitu mah sorangan kayak oker aya nyana kan jeung cilok di tembong-tembong batal mun tembong-tembong wa yastaftunaka wallahu a'lam bisawab minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim tahlilul lafzi utawi ikilah iku urayan kang bangsa lafaz Ina tuwfiya ibadah mautihi dalam sahasana putusakan jin Nabi jiwa butia bebezaban pututan dan rahab ya kanjeng watara patuhulan utawi dadara gitu upiku ayat ayantah dan tirak ke terhadap sahabat nugot tabuhu apa tungtung babat dan gawe tutup terbihi kalawan kah
ing dalam asar-asaring mayit lipatkeun tungtung sembut tungtung rob nu dipake tutup handapkeun sirah wa taraful akhir lan tungtung saub kanggone tak tahta rijlahi ing dalam asar-asaring sikil rarana mayit tungtung hijau handapkeun dua sukuna di alam kasufan wajah datang yang parera narima kabuka saking mayat tutup supaya yang kabuka supaya warima orang nulu baik mayat dirurup kema orang nu dirurup ditutup walaupun tahu-tahu utawa ikilas ikitutututu kodal usli ing dalam sarung dan ada sih memeh di pandian dirurup ingat ka Gus Dur baik begitu Gus Dur meriang ditanya bagaimana Gus kalau mau mati. Saya udah siap, cek Gus Dur. Saya udah siap kok jangan mati itu. Enggaknya mati. Tapi para ulama mah nutu make proposal masyarakat. Kecuali nu ngajukeun proposal can Anggis Panrohi proposal dan turun KB karena sabarel. Tekulaya kabang berat nawang bawa supaya begitu roh keluar siap beberdi baratun sahabu yamanin zabin yamanin tugas kang bangsa nabian min saking terbuat saking katun atau kapas atau katan atau kata mukhaffafun kan dan gurat wakanat san ana iya bardi kumin ahabbil libas ilaih kutatau saking laih dan temeni anggoan ilaihi mungguh kanjeng Nabi sallallahu wala sababuh tiariha lan utawi ikilah ikanat min ahabil libas kaunuhu min ahabil libas iku sabab dan pilihnya ia pergi ibarat utalah bukan yang disimpen nupang bagusnya jarang dianggo sama persiapan nawat orangnya disimpen ke jang ngabesan yang kondangan akan juga gitu mikir-mikir pas gitu awat supaya bagus maka disimpen oleh hiji gitulah orang dia kuari asa panjang kami umur teh asa jauh kami beres tumbarang nukolot terus penuh kuhuisan majikannya rasaan jauh kami baik bukti na majikannya nge-SMS kini kenung ora eta teh ngaranna pulul amal mundurang pendek amal kosrul amal eta teh poe ieu asal moal hirup dagang ka poe isuk bahkan dorang ieu asana moal datang ka pelati bahkan batur mah isuk-isuk asa moal datang ka sore bahkan mun salat zuhur asa moal datang ka asar terakhir nama napas kehandap asa moal datang ka luhur jelema laluhur teh pindah perasaan lain gitu kudu ngadekol di masjid lain
tapi perasaan dari ngalaksanakeun tugas-tugas ti Gusti Allah ngan rarasaanna asa babarengan bae jeung Allah. Hese kos kitu teh, tapi bisa lamun di arahan aya loba kene nu kos kitu. Jadi perasaan beda bae jeung sejen teh sebabnya nama rarasaanna jeung Allah. Geus ketika narnawan daleutikana lantaran perasaan jeung Allah geus teu dula-dula kacau. Teu dula-dula biasa bae, tamai keur aya bae atuh aya keur bae tegur atuh. Jadi nu masih kena kos kitu bae rarasaanna masih biasa. Namun nu rasaan ka ditu mah sasalaman teh sasalaman akur bae. Aju ngariung rame jeung saeutik akur bae. Ngaji lobaan jeung saeutik akur bae sebab motifna ibadah. Lobaan sakitu saeutikan sakitu. Disarasaan teh jeung Allah dengan aya bedana jelema kitu mah betah di imah embung ka mana-mana lantaran di imah ge indah. Nikmat di imah tah kitu batur mah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Asenjurikeun ku Muhammadiyah mah mun kos kitu mah jangan nagara dekahannya kau teh artinya kau negara Syekh Syarif Hidayatullah Kutu jadi raja. Sunan Ampel Kutub jadi masa jadi raja. Oh, teu halangan kerajaan teh tina kawangian. Teu halangan. Sebab jelema aya diangkat jadi wali teh nyahoeun dirina bahwa dirina jadi wali teh nyahoeun. Nyana sorangan teh nyaho. Teu nyahoeun ngan pedahnya bogang ngeunaheun mun salat hararampang ngeunaheun. Tapi teu nyahoeun dirina diangkat jadi wali. Ayeuna nyahoeun dirina diangkat jadi wali, lain diwisuda di barisko wali lain kitu tambah da alam lagi alammu itu. Nah tuh dibere tanda ku Gusti Allah etalah wali. Kitulah nyana nyahoeun teh tina tanda nawe bahwa janu kos kitu mah biasana wali. Kede datang impian-impian anu ngangeunahkeun ke datang jelema-jelema anu sabangsa jeung nyana anu aneh ke kadang kadituna ya eta Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam moal datang Kangjeng Nabi Khadir lamun lain kawali atawa udah diangkat jadi wali. Cok kena dilembur kuah sorry ka Kangjeng Hidir. Hidir mana? Hidir kiper teh ya. Kiper main bola hidir. Kita setelah hadis utawi kila iki kupiki hadis. Iman asyaiatu tagbiatil mai. Utawi kang awal iku dan syarat kenutupan imait. Wallahu ta'ala utawi mangkono tagbiah sia iku haraksa kadua mayit dinanawan anil inkishaf saking dari maka buka sipon lijasadihi mutawir binatihi anil ayat lan nutupi kadua jasad mayit kang hari berubah kalawan maute iya mayit saking pirang-pirang dua usia dua mayit utawi kang kapindo iku dan pocot pirang-pirang dodot mayit bukaan baju-baju mayit nu waktu sakarat dipakai alat itu via fiha kang den wafat ya mayit fiha ing dalam wasiat ya Allah ta'ala badana bisa babi hadapan dan tah orang hari berubah atau badan kalawan sebab wasiat baju-baju nu dipakai waktu gergering kermuriang atau kersehat lantaran eta pakaian teh aya kesan jeung sajabana mun antal jeung mayit teh kaambeuk buka cepet.
alasan letakkan kaping tuwa iku dan sunatan ayu sanda apa yang tak ada talen milih opo jenggot uang-uangan namanya asabat dan marabat dan kalawan beber kang ambak lamak anu lebat iya kan calangan cepet kadiekeun terus kadie kasih sirahkeun entah kalau menjadi santri amun aya anu sakarat ngintip pola belajar engke waktu katitah belajar ulah wakah haji dihareup pola na janyaho begitu janyaho haji dihareup bae tah calangap bae bingung nya aya calangap bae apa hayangeun apel naon jadi berapa ini tenaga yang menang dalam santri kerja kok iya mak bisa babarag-bagan harita ulah jadi tetap belajar lelekeun nulis bisa lelekeun oh iya nata dikieu-kieu lah amun udah kebal mengus mun anyarkeun mah leuleus kalauna lulus alikeun ka di Fasuluhan dan lemeskan apa perang-perang sanggit temai tunggal sanggit akibat huruji uhihi dalam usaha dan betul namanya ini kurang dileleskan di kiri atas alas sandi leles gitu diolah ragakan sebagai di kiri tengah di atas lupa kira ini ya Allah di awal bakalan padan banyakin saidu abah tinggalangannya ya ada di kado pepetian sakulan dipisani dilepahli kado turun namanya iya nak dikia-kiakan datang ke diri pepetian ya ditis katukan ke supaya leles terlibat nih kadue wahlilan pokoknya mayit kadue wetengnya mayit udang ke tapi ayo nulang sang leles bah itu heras tuh biasanya ahli ibadah malah leles tanpa dileleskan kurang leles jengkos orang apa biasa kabadahannya ahli ibadah teh kos kitu leles bae kadeulna kos teu maot bae malah marah mai bae ilmu anu lain ahli Allah mah langsung jeger bae katakan semenit dapat jeger bae jauh bedana tuh sama ya rubah kali-kali ngabalikeun ya Allah hanya sak segala sudah pemantah gampang opo bisa memiliki bakoil harat ina izin kena tetap ke hararah panas ina izin dalam manikan iki yuk jadi cara-cara na orang ngelekeun heula bagi santri-santri nganyar lembur ustad ngelekeun kanu geus biasa kitu keneh kitu mungkusna sana jangan dibaca jadi kitab tafsir petumin can praktek nah tetep kadang-kadang juga ege ibu boleh dibungkus okos mayit teri bungkus ya beres kan juga apa tuh mana ini pan santri ego dia kata baca gue yang nggak gula mungkin dibuka hese di dalam kuburan gitu juga ini pipina mungkin jadi katanya ukal-ukalan hese eta akibat daripada dibungkus perek-perek tersebut lah jadi ada cara nangis dibukakan kadi pas kalau kadinya naseri aduh Allah Subhanallah wallahu a'lam bissawab
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Maqamatul sebatul makum-makum tos-tos dijalankan diadakan pikan jalanan mengharapkan usul Allah tentunya meninggalkan dunia masaki indahna cat mata sakit suara-suara cak coli lawat cak lata hararipu dicekong cak pelengil ieu teh ditinggalkeun ku urang menuju nubogana murid usul ilallah Nudinala dipadala kusimurud sesuai dengan aturan-aturannya bakal sholat pasti eta jumlahnya 15 di dia anu baliknya salat apa dia mah beda mazhab jadi jumlahnya 15 tapi jika diadakan ketika ini tobat belajar bisa ahli jadi makom tobat ya lain sakadar istighfar tapi jadi makom geus tobat lain kudu diuk di masjid di imah lain kelumpang keur di mobil di kereta di kapal mun nyana keur nempuh makom eta terus bae tobat pintu gerbang daripada Allah seharusnya lainnya adalah tobat. Jadi lain kudu di masjid, lain kudu di majlis, lain kudu di imah. Kerlempang kerdiu kerkemah terus tobat. Ya sebaik lamun urang macam aya nu nuduhkeun. Untuk minimal orang ngaji kieu kitu. Cobaan orang. Cobaan Allah kerlempang ker di mobil ker di mana. Bakal beda kayak diri orang sorangan bakal ngarasakeun beda mantap orang itu beda akur bagenda tuh atuh ngaranna teu pernah nempuh atuh lamun urang cicing bae mah teu sakola atuh batur jadi sarjana urang mah cetak mah yang jadi sarjana ya otomatis kudu kuliah yang jadi dokter atuh tetep bae kudu kuliah di yang jadi bawa es dulu, uang es krim baik, itu tetap baik, kudu kuliah deh. Tuh gitu jadi seru. Coba kurang di openan. 2 tanabuh, 3 istiqomah, 4 khauf, 5 roja, genep sabar jeung syukur. Nomor ke-7 makom teh makom waro. Namun encan ditempuh moal jadi wali. Naon waro? Berbagai ahli tasawuf, ahli thariqah, na'rifan waro. Ngan dibolak-balik kana mana kembali deui kana tarkus subuhat. Al halal bayyinun, al haram bayyinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Tarkul mutasabih tarkus subuhat eta adalah waro berarti ninggalkeun furu dikuatan deui ku Kanjeng Nabi min husni islamul mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi nerapkeun hadis teh ulah sambarangan di mana ieu mah hadis ahkam. Ieu mah hadis fadail, ieu mah targhib, ieu mah tarhib. Ieu mah jang dina hadis fikih, ieu mah jang dina iman, ieu mah jang ihsan. Itu mun dicampur aduh ke ngadalil teh ulah paduh heuai. Haram ngarokok, kabakola, teu bisa air. Haram metolek tanu jadi teu bisa ngadalil teh. Jadi bisa kajenteunnya dokter tetep bae teu bisa. Mun ditaliti sedalam-dalamna kudu taslimna. Karena mazhabul arba'ah. Sebab moal keluar ti dinya.
Ilmu terus dipaliti, kembalilah ke mazhab anu opat. Mau tidak mau. Geus numudawan dasa kitu nu kabehna aya 10 termasuk Imam Ghazali goer budawan. Fikih Imam Ghazali itu bisa dipertanggungjawabkeun. Kacun ku kumaha ga tetep bae mazhabul arba'ah. Kitu jadi ceritana. Terus orang boleh aja ulah tuh gaya tulusulna jamul jawamena. Mulai doa ya tuh pos kita mah. Sebenarnya mingguan kieu. Ngajeng tolong ngaji lalagaan tuh. Sekira berangkat balik sedang ke rumah. Balik nges do. Oh, paling beli sate. Beli baju. Banyak mondok kos gitu. Lalagaan seru tekan abang dong masih. Lalagaan ngaji kos gitu. Yang lumayan deh lalagaan. Dosa-dosa maka lalu luar. Tapi jangan ngarasut. Aduh, insyaallah. Dari fadilah ngaji ku podek di pohara aya jelema asup ka surga ku ngaji doa. Itu pernah ngalaksanakeun naon bae leuwih tibatan nu diwajibkeun ngan ngaji bae eta begitu ditimbang tah. Eta ganjaran ngaji doang kan ngelehkeun sakabehna. Masyaallah. Padahal nya eta ngajina ge nges. Aduh, sakurang-kurang kita nges. Ya Allah, tapi aku gede ganjaran ngaji kos gitu. Tak begitu aja, dina keterangan pohara ngaji. Ya rafa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma daraja. Langsung di ditu ya rafa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma daraja. Pohara. Ya waro. Jadi tarikul syubhat, tarikul fudul, eta adalah warok. Cekanjung Nabi min husni islamil mar'i tulasawalna bagusnya Islamnya hiji jelema untuk menuju kesempurnaan Islam parkumala yakni ninggalkeun mutu ayat faedah. Urang maka baju nusak dikancingkeun dana datang ka dieu nu luhur terus dikancingkeun nu luhurna eta kancing paedana pikeun. Urang make baju kemudian ieu si baju teh aya kantongan di dieuna. Kantongna teh sok aya tutupan tutup le celok dipake gunting.